kalian anu saja Gusti Allah sareng Rasulna. Dina Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul bayakan buat jenengan in kuntum lamun anjeun aya tuhibbuna carita kabeh nya kasaha Kanjeng Nabi cinta ke Allah maka fattabi'uni turunkan Nabi maneh turun ke kami turun ke Allah sareng Rasul. Kabeh jenengan niat melaksanakan salat kasih lain kata yang dipuji batur sebab kurang teh nyaeta pada perintah Allah sareng pitahan Kanjeng Nabi kurang cinta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu geus nerap dina pikiran jeung dina hate sok kaseleungit. Beda ngapalkeun ayeuna. Apalkeun barangkali anggap we lam jari walam julan walam jakul. Anggap we teh bisa dirobah. Jakul. Ya SD di babadahanan geus dieu dirobah. Mantap cenah naon contoh lamun urang mandarekeun kayu teh bengkok tah lamun leutik mah leutik keneh jeung cing teh aya lempeng leutik keneh kita coba lalu tuh kita lihat sina lempeng mah lempeng nu leutik keneh mah tapi ari geus gede takal bae geus segede bitis sok dilempengkeun lempeng mah tah eta hasilna tapi aja pakai jadi kecuali jalma anu menang hidayah taufik di Allah Subhanahu wa taala. Ya caritakeun di dieu saur an Abdillah al-Intiqo Abdillah al-Intiqi rahimallahu mubi rahmat di Allah. Opsun ayat 5 guna dina sabat dina anu 5 min dawaqil qalbi eta jadi ubarna saur Abdullah al-Intiqi ayat 5 ubarna hate manghate sok geuning kitu kudu diubar kosong terima ayat keterangan al-qalbu fil abdan kal mulki fil buljan. Ate no aya dina awak teh sarua jeung raja di nagara. Lamun raja fil amak pasti raja tah. Bakal nonton. Niru isi. Kabarerang. Dina awak urang teh aya sagumpal darah. Eta dina sagumpal darah teh aya alqalbu hate wa in fasada wa in shalah. Shalah sahiru amalihi lamun alus eta hate bakal alus sakabeh awakna wa in fasadat sahiru amalihi lamun goreng bakal kabawa goreng sareng. Pamimpin lamun halus jadi halus kabeh lamun goreng jadi goreng kabeh lamun pamimpin halus rakyatna goreng bakal kabawa halus najan rakyatna halus pamimpinna goreng bakal jadi goreng naon sababna kusabab kabijakan kemarin tadi ayat 5 ubarna hate cilikna lamun hate gergering tingali lu ngalamun kunaon ngalamun wae bunga dapat geus kitu tapi lamun seri apro terus seri dan akhir aku mau boro-boro yang seri bae taya hate aya 5 ubarna. Jadi disebutkan ada ajana wa mujalisatul ulama
sing daek cenah urang kadang diuk jeung alim jeung alim jeung ulama pedieu mah aya ahli khoer tegasna ahli kahadean berjong guru urang huduril majalisil waqti sing daek kumpul ngariung di majelis waqti teh majelis anu sok mere nasihat wa ikhbaru sholihin jeung mere berita keur kajalma-jalma anu saleh. Mudah-mudahan ya kumpul orang kalau jalma-jalma anu saleh. Amin. Sing daek hadir di majelis ya berminimal aya nu mere nyaho gitu. Mere berita. Nah, diukna urang di pengajian eta teh jadi bubarna. Asal mah di mah teh kuluhut sugan teh urang we hirup teh anu susah teh geuning ari-ari mah geuning batur maleukeun di bantar urang. Sugan teh urang we anu geuring teh unggul coba angkat ka rumah sakit. Ih geuning batur mah. Nah, ketika urang ningali batur ternyata geuning batur mah aya nu leuwih tibatan urang geuring teh eta teh jadi bubar. Ketika urang ngaribu di pengajian ternyata urang teh ngobrol curhat ternyata tuh geuning batur mah leuwih tibatan urang eta jadi bubar. Atawa ketika urang ayeuna ngobrol jeung guru atawa urang ngobrol jeung babaturan aya masalah aya kasulitan tah urang mukakeun kasulitan eta teh batur teh ngadoakeun ka urang sebab aya hiji naon aya hiji bambadu lamun teu can kedal hate can kedalisan eta teh can kabuka begitu urang kedal maka bakal berat. Nah, seperti jelema amat can cager. Lamun can ngomong mah. Cager teh aya nu dibawa ceurik. Can cager, can ceurik mah. Ya. Tapi aya nu cager teh dibawa wudu, aya cager teh dibawa sare. Madak cenah amaroh ari ngaran amaroh teh nya eta sieun nafsu teh dijieun tina sieun ari sieun elena ucai maka nya pal tawaddo saur kanjeng Nabi di mana maneh gede ama wudu dan kadenge aya jelema keur wudu ama-amakan ketemu dari budak Guru pakai amat, ngagas wudu, amat sih, kan bawa sholat, ustadi sunatan mutlaqin, rohmataini lillahi ta'ala, Allah niatati sholat sunat mutlak karena Allah. Kemudian dina hiji ayat ayah hiji nabi anu tadi angkat jantan rasul. Itunya para nabi para walimah ketika ujian tadi perintah dipentang jarot nun Gusti pangeran nanti pasihan ilmu atau Gusti rindu ketika menang cobaan apa jadi karasa nikmat orang anu tadina usaha lancar macet diberi teh wali apa? Ya, ada berapa arahnya? Arah. Jadi kia, sama tak cinta namanya tak cinta kawan pol, cinta karusan pol. Contoh, ketika orang cinta kahiji awewe, lamun dicibit aja jadi bukan firman, tapi dicibit bukan boboh jadi bukan. Dari Gampang. Jadi jangan kalau dicibit bukan boboh jadi. Kalau kasar tapi itu tak ada yang ada Gusti pangeran Nabi
pasya Nabi kami mana isu-isu mangkat menang makin naon wae telek kumane barang ajeuna enjing-enjing luar biasa nama sok panggihan naon we eta mah poe harita Allah dipiwara manggih naon wae sina tidahar sina ditelek mah can aya panggihan masyaallah Gusti aya can manggihna naon teh aya barang wah kaharepna ningali gunung ieu mah kada sina ditelek ya Rabbi Gusti pangeran abdi manggih gunung Gusti ieu kumaha dalan ari nabi Allah mah nabi Allah wali-wali Allah tegoreng sama Gusti abdi gaduh kayakinan Gusti moal pati-pati miwarang kana eta delep kana gunung lamun teu merek kamampuhan. Jadi Gusti Allah nitah kana hiji perkara pasti dibere jeung kamampuhan. Contoh nek ujang pangalakeun cai pasti eta nitah kana sinah ngalacai teh geus aya sumberna aya ember. Ya, jeung budak gede jeung budak kecil lamun dina barang bawa pasti bakal dibedakeun. Moal leutik dibere nu berat. Ya. Ya kaya nak mana maletikan yang berbalik gede. Jangan mana mah geus gede ya leutik moal. Pasti disesuaikeun jeung kemampuan. Gusti abdi yakin. Gusti piwarang dalam eta gunung abdi pasti bakal bisa naleungkeun eta gunung. Disampeurkeun ke gunung eta aneh gunung teh disampeurkeun teh mungkin detik akhirna jadi sahuakeun roti eta gunung dicadak langsung ditelek karasa amisna eta gunung munajat teh tiba-tiba ya Rabbi Gusti pangeran taksil naon Gusti abdi piwarang dalam gunung anu sakitu gede ternyata ku abdi dideuketan jadi ngaleutikan mulu jadi sahuakeun roti ku abdi ditelek karasa habisna taksil naon Gusti hai nabi kami eta teh taksil nafsu maneh teh gedena lir ibarat gunung tapi lamun disabaran kumaneh eta nafsu teh bakal ngaleutikan bakal kahuakeun kumaneh kakuasai kumaneh bakal karasa habis ada dina rumah tangga ayam bener dina rumah tangga teh jol bener ya proses anu panjang aya pasea aya nama awe jeung nama lalaki beda nama lalaki tara ngomong izin kita ternyata disabaranna geningan tadi karasa habisna parageun rumah tangga marayu usaha diberi kimot kumitoha hiji teh jadi dalapan bahwa dapat tembaran diberi hiji kumitoha teh anak jadi napahan pulang budakna pulang nanti udah jadi dalapan eta teh tamsil nu kaduana wa qiraatul Qur'an sing daek maca Al-Qur'an sing daek maca Qur'an ketika urang keur meunang bangkalu anu kieu lain kitu lain bahwa maca Qur'an apa Yasin pek Yasin Al-Qur'an bagi boga penyakit boga kasulitan baca tengah betik hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir sebaik-baiknya pertolongan hanyalah pertolongan Gusti Allah wa tadru ingda sufi DPDP dina nalika sufi naon kasratul istighfar si loba maca istighfar
Tetap di Jerman dulu ambil istighfar 113 perlu dijamin ahli surga. Kanjeng Nabi perlu dijamin ahli surga istighfar sampai 70 kali. Silahkan kalau dijamin ahli surga. Mau jelas tapi neraka neraka mah pasti gitu. Tentang minimal 113. Astagfirullahaladzim. 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 Ya syukur. Aku astagfirullahaladzim. Li wali walidayah wali istighfar berubah. Tidak pakai gambar istighfar saya. Keduanya wajib krul maut serta ya ini siklopatiknya karena mau karena mimpi maut ya orang mimpi maut saya tahu jadi saya sopan keduanya membuka masalah sok terselesaikan memang atau benar mimpi maut wajaratul kuburi nah ziarah kubur atau belanja kembali ziarah kubur ziarah wali-wali Allah nampung tabarak alam mimpi bar pinjali sukan kajar mana bayar di dalam kubur ini ziarah tidak kabayar kurang dikumpulkan uang usaha dan kasupin nanti siklo banyak jangan anu bersakaratul maut. Nah, saya tarik ya. Kalau kurang gelas hati siklo ningali jangan anu bersakaratul maut. Kamu borangan yang kalau aku kakak kalau aku juri dasar kurang borangan sing loba ngurus mayit ketika orang mengenali bangun mayit Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma la tu'adil hadal mayit Gusti ulah rek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Gusti mugi yang mayit ulah disiksa saparantos maut daripada sholat kacau mayit sampai molotot yuk teh molotot mayit teh ningalikeun ruhna ngalayang keur dicabut lep sampai kamar molotot sampai kurang itu kan molotot kan salawatnya Allahumma sholli ala Muhammadin bin arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin bin jasad wa sholli ala qabri Muhammadin bin kubur Allahumma balik ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salamat subhanadil mulki wal malakut subhanadil izzati wal jabarut subhana hayyul ladzi la yamut subhun bisun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhana wa bihamdika hamdaka wa ajrika hamdallahu la ilaha illa anta la ilaha wal akbar wal qalbu kulluhu la rajiun yang teuing kita tes shalawat tasbih nyampurnakeun ruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi